Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, wilujeng patepang deui sareng semikuring dita dina acara Warta Sunda. Warta anu baris kapidangkeun nyaeta rusakna hiji imah alabatan kena musibah longsor di Bandung, kaping 8 Desember 2017. Intensitas hujan anu ageng nu turun di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin 8 Desember 2017 sonten nyebabkeun pergeseran tanah di Kacamatan Ibun anu nyebabkeun tanah longsor di wilayah eta. Kapolsek Ibun Ibnu Asep Dedi nyarioskeun yen tanah longsor kasebat kajadian di Lembur Kesi Krincang RT 02 Desa Dukuh Kacamatan Ibun kira-kira tabuh 18 30 WIB. Pergeseran tanah longsor dina panjang 15 meter, lebar 4 meter, sarta luhur 6 meter eta nimpah salah sahiji imah boga warga anu aya di sakitaran tempat kajadian eta. Dedi ngungkapkeun kronologi kajadian. Kajadian tanah longsor korban keur sasarean di kamar. Kadenge suara gemuruh di kamar pas ditingali teh palebah kamarna sing horeng teh kamarna tos ka urup ku tanah hungkul. Tanah kasebat asalna ti serang anu aya di sisi luhur imahna. Kedalna terang imahna katimpa tanah longsor. Saterusna korban dibantuan ku tatanggana. Teu aya korban jiwa tina musibah tanah longsor ieu ngan saukur karugian nu mangrupi jebolna tembok kamar korban hungkul. Korban sareng 5 anggota kulawargana ayeuna atos dievakuasi, saur Kapolsek Ibun Ibtu Asep Dedi. Pamirsa, mung sakitu anu kapihatur wilujeng patepang deui dina warta anu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.